ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan wusul ilallah, kudu mi'raj. Bertemulah Kangjeng Nabi dengan Allah, maka urang mi'rajkeun. Sok carana kumaha? Babari. Sebab di kolbu urang geus aya Allah, di kolbu urang geus aya Muhammad. Cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah, lamun urang ningali perjalanan-perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten cuman perem doang, la ilaha illallahul jalilul akbar, blek datang ke Banten. Babacaanana sakitu, la ilaha illallahul jalilul akbar. Baca ku Haji Pendi, la ilaha illallahul jalilul akbar, sak kasumur. Model heran yang babacaan aja eta keneh. Ayo itu. Ayo Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Banten, Syekh Mansuruddin datang ke Banten, ayo kunaon Haji Pendi kasumur. Salah maca apa kumaha sih? Masya Allah. Salah nyingkapkeunana. Hareupna ji, hareupna nu disingkapkeun. Ulah tukang atuh kenal pot mah. Ya Allah ya Rabb. Nah, singkapkeun hate urang ya Allah. Allah ngadamel ruh. Aya tempat nu mentek di ngaranan alam ruh. Setelah Allah ngadamel ruh, ngadamel alam dunia. Saenggeus Allah ngadamel alam dunia, ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah. Dihitab ku Gusti Allah. Naon tah kaula lain pangeran anjeun? Golu bala syahidna sumuhun. Gusti teh pangeran abdi, roh wauh jeung Allah, roh deket jeung Allah. Turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing. Melalui cai diturunkeun ka cai heula, set baseuh roh. Ti cai diturunkeun ka lempung ka taneuh. Maka bobolokotlah roh. Setelah diturunkan ke tanah, diturunkanlah ke angin, membekulah roh. Setelah diturunkan ke angin, diturunkanlah ke sana, jadilah keras. Ialah doa ya di awak kurang.